Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Dibantuan ngagelutan nyari kudu-kudu teh mah heug bae bubuhan sobat cek si begu bari ngagaro punduk iraha si lain rek gelut teh rek gelut teh iraha har si lain mah kawas nugundam diajak nyarita teh si utun bari baeud atuh nyasat ari kudu dewek-dewek keneh bae mah nu ngagelutan teh heula dewek mah minta tulung so teh hayang tarima beres bae kitu kieuna mah bangsa bodoh si lain. Nah, kaharti aya nama kaharti. Jadi dewek teh kudu ngarah si Warji nya. Heug atuh. Engke di mana papanggih ku dewek rek dikekesak mitra kaum dang. Ari geus ngomong kitu mah eta dua budak teh tuluy barali ka imahna. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu bareto sememeh Asep Onon tigebrus kana sumur tarapisan daekeun ulin jeung si Warji teh sumawona rerejengan mah sakalian di deketan oge manis sirikna teu nyingkirkeun bae ari ayeuna sanggeus Asep dijait tina balai jadi pohara dedeuna ka si Warji teh. Unggal poe upamana Asep Onon balik ti sakola sok nyamper ulin ka si Warji malah sok kikiriman sagala aya kuah kue aya bubuahan atawa naon bae kusabab eta barudak nu sejen urut babaturana Asep Onon jadi kacida sirikeunana komo si Utun jeung si Begu mah ka si Warji teh kawas kasatru kabuyutan bae. Lamun si Warji dikirim kadaharan ku Asep Onon heug pareng kanyahoan ku si Utun atawa ku si Begu pohara disindiranana majar teh lah ku genah ari nu kokoro manggih mulud kitu kahakanan leueur Hasim oge mani dijajal-jajalkeun kana ti koro tapi ngaromong kituna teh waranieun ari
ti tawaraniun ari ti kadeketan mah sumawana hareupeun da kawanina ti kaanggangan bae. Mitra kaum dangu dina hiji mangsa si Warji nguseup di muara leuwih tarik di sisi kebon awi. Harita ngusupna tewudu rada mujur, bebenanganana geus meh satengah kempis. Laukna aya lele, beunteur, keting jeung lauk emas. Waktu keur jongjon nguseup, jebul si Utun jeung si Begu dararatang. Rek marandi kokojayan di eta leuwih. Barang eta budak nenjo si Warji cendekul di sisi leuwih, tuluy manehna ting rarandeg. Gu, nya ayeuna si lain kudu nohonan janji teh euy. Cek si Utun bari hangga harewos. Kumahakeun eta umat teh ku urang? Cek si Begu. Dodoho, tuluy jonglokeun ka leuwih, jonglokeun. Atuh leuwih hade bareng kuduaan euy, bisa teu katanagaan ari ku dewek sorangan mah. Hayu, tapi sing hati-hati nya, lalaunan euy, lalaunan leumpangna. Mitra kaum dangu tuluy eta dua budak ting katayap. Lempangna jejengkean ngadeukeutan kana tonggong si Warji. Demi si Warji kusabab keur pogot nguseupna, pikiranana, panona jeung dedengeanana teh ditamplokeun kana useup bae. Nepi ka teu nyahoeun yen aya nu rek nyelakakeun. Si Utun jeung si Begu sanggeus aya di tukangeun si Warji tuluy silih kiceupan. Kujubar kralep si Warji ti teuleum kana jero leuwih. Mitra kocapkeun anu jarulid eta dua budak teh ngan barebet bae lalumpatan. Karepna rek nyumput ka saimah-imahna. Tapi kakarek oge sawatara lengkah lumpatna, ujug-ujug jol Asep Onon ti dapuran awi. Kabru gue ngarontok ka eta dua budak. Atuh ger gelut tiluan papukat, silih rangsang, silih tenggel jeung silih bebetkeun. Mitra kaum dangu, Asep Onon mindeng pisan kebebetkeunana lantaran dihurup kuduaan ngan bubuhan wanian bae tara eleh ku hata-hata. Kawasna kajeun paeh batan eleh sakitu dikekesek jeung diperak-pek ditonjokan kuduaan teh kuat keneh ngalawan. Mondor oton kan rek diayonan heula ku dewek, ceuk si Begu. Panona mah telesot netep beungeut lawan nu geus manco. Arek sarok ojor sia Begu ha, sok sia. Moal teh dipalidkeun ku dewek kawahangan. Disebakeun sia ka jurig leuwih sanget. Jakal bae. Sia mah budug kulitna budug. Moal ngeunah dagingna oge. Asep Onon ngeyehkeun pinuh ku panghina. Tong ngahina sia Onon. Kieu-kieu ge masih keneh bisaeun deuleu nyorok sok polo hulu sia mah. Ngadenge pok-pokan ti sabegu anu samodel kitu. Asep Onon malas ngeyehkeun, ngahualkeun omongan si Begu. Bangsat sia, sangeunana bae sia ngomong Onon. Nyarita kituna teh bari sakilat si Begu nyuruduk dina gerakan bayangan, maksudna mah hayang ngacak-ngacak iga nu jadi lawan. Tapi sakilat Asep Onon ngaleungit tina sasaran lantaran luncat bari depok serong. Waktu si Begu nyuruduk deui jolela cekuk tungtung suku katuhuna ngajekuk kana pueuh lawan. Mitra kaum dangu barudak baheula mah paralinter dina ngulinkeun main pona teh kusabab sok diajar silat. Si Begu anu kakarak oge prung narajang geus kabeunangan atuh puguh we ngabangkieung, tapi lantaran manehna geus pinuh ku amarah karasa ngan saukur asa diusapan. Seak deui bae manehna narajang. Surelat
Asep Onon luncat bari rek ngajajak punduk. Si Begu rikat malik maksud nama dek newak dampal suku nu cucunga. Tapi sakilat teka bireungeun dampal suku Asep Onon nu sabelah deui ngahayat ngahakan gadona. Ari jedak ari dangheuk bae si Begu awakna doyong ka tukang. Celek Asep Onon nincak taneuh teu poho terus nyambar dua suku nu jadi lawan. Anu antukna si Begu daek teu daek kudu ngageblag nang karak bengkang. Kakarok oge sageprakan geus sababaraha kali kabenangan nembongkeun babalatna. Begu, ngisinkeun we sia mah. Hayo burukeun garah hudang sia. Lawan deui dewek piraku kudu eleh ata-ata mah. Belengeun kitu si Utun nu tadi nyerangkeun nafsu ka baladna. Pedah teu bisa pisan diandalkeun. Panonna mah merong ka Asep Onon. Alah sia mah Begu teu bisa pisan diandalkeun. Teu gablek-gablek sia kan kani ari kabecus Allah sia mah. Sok maju deui sia Begu. Dasar Begu sia teh beda ti Bagong gerakna oge. Mitra kaum dangu. Lain deui atuh panasna hate si Begu. Teu ngalobakeun deui omong geus puguh ku si Utun dicarekan, hayoh deui ngadenge omongan musuh anu sakitu sekeutna. Saberut deui narajang, geus ujub dina hatena yen Asep Onon teh moal bisa gerak deui. Luncat ka luhur pasti bakal diacak-acak. Ku jurusna ngalalap ka handap geus diancokeun bakal dilayak dibeset. Upama nyingcat kagigir moal hese nuturkeun sabab sanajan nafsu oge kumanehna geus kaigir dibalik tungkeun. Tapi Asep Onon lain oge anak juragan lurah. Ari kudu jol-jol nyerah sakitu mah. Barang jeung nyurudukna panerajang sia Begu, sakilat manehna mebeutkeun maneh kana taneuh, koreleng-ngoreleng sakaligus bari ngawurkeun keusik kana beungeut si Begu. Cerelat luncat deui dina gerakan anu kacida manisna. Celek kagigireun musuhna anu keur adu-aduhan lantaran matana kapireungpeunan. Kaprot we geus kitu mah si Begu dikaprotan beungeutna. Sawareh ngarah ngahancak kana careham. Gerowak cebrod goak deui si Begu ngagoak lantaran daun ceuna ngadadak rawing sarta baloboran ku getih. Hiuk cedak deui disusul tapus ngahancak kana gadona. Atuh teu pindo deui si Begu ngaleab terus ngajoprak humalurung satengah jebleh. Anu setan sia mah licik licik sia mah ngawurkeun keusik. Si Begu ngahuhuh bari nguniang udang sarta gigisik celina nu rawing balobaran ku getih mah geus teu dirasa. Da eta keusik mane nyesel dina matana. Jadi jeug mehna nyamperkeun si Utun pikeun menta tulung bersihan matana. Ari si Utun telemek teh nyare keheul aya hayang ngeuseuri aya. Neuleuh pamolah nu jadi balada sarupa kitu teh. Puh keusik nu nyaresel dina matana baladna teh ditiupan sagedeng doge bersih ongkoh kapalidkeun deui ku si mata. Geus kitu mah si Begu teh nyamperkeun deui ka Asep Onon, nafsuna beuki ngagugudug boga rasa dicurangan kudu jadi musuhna. Teu ngalobakeun deui carita saberut bae mehana narajang ngahiukeun pereupna ceuk pikirna asal keunakan sasaran pinasti bakal rebah. Olebat Asep Onon ngolebat luncat kagigir. Ingkahan paneungeul nu jadi lawan nakis panerajang. Bari ngagaprukeun leungeun kana pipi. Tapi orok kaya sakali ieu mah si Begu teh ngagentak ngabalieur sarta pindah kuda-kudana bari nyodorkeun dampal leungeunna kana iga burung. Asep Onon ngaranjug oge bari sakilat malanting ngalagotkeun awakna. Sukuna nejeh pigelang nu jadi lawan orok kaya. Si Begu oge sakilat ngarobah gerakan leungeunna rek newak cecekolan. Sedengkeun nu sabelah deui ngahiuk nimpugkeun pereupna. Tapi
Tapi Asep Onon oge teu eleh cingeus. Sakicep manehna narik deui sukuna sarta ceung luncat ka gigir bari miceun panimbug musuh. Bari ngagero leungeunna dihembatkeun. Ngagunakeun tenggelan anu rada nyangigir rek ngahanca beuheung lawan. Si Begu rikat nyerong bari ngagilekeun sirahna samudongko hiuk tuk leungeunna asup. Asep Onon ditakis sabrut peureum nu hiji deui nyuruntul rek ngahaja dada. Asep Onon rikat ngajaul ka tukang. Dadana geus bisa disalamatkeun, tapi leungeunna karasa komper akibat benturan urut tadi diadu jeung leungeunna si Begu teh. Mitra kaum dangu jelas upama seug ngadu tanaga mah Asep Onon moal aya meunangna. Hal ieu geus kajudi ku si Begu kalawan teu mere tempo pikeun nyeunghap manehna terus ngahujanan badan musuhna ku jurus-jurus anu teu bisa dianggap enteng keur ukuran barudak mah. Anu pikeun Asep Onon mah ayeuna teh ngan ukur bisa nakisan panarajang nu jadi lawan bari cung cacing-cat ngagunakeun kameheranana sabisa-bisa. Tapi kalah kulila-lila mah mehna oge kawalahan yang hareupan gerakan si Begu nu beuki berat karasana. Mitra kaum dangu, barang nempo Asep Onon kadeseh mah licikna si Utun sabrut bae mehna oge narajang atuh bae Asep Onon di huruf kuduaan. Mitra kaum dangu, lila-lila Asep Onon ripuheun dibebetkeun ku si Begu nepi ka nangkuban tuluy pada narumpakan jeung ditaronjokan. Sabot kitu jebul si Warji datang papakeanana rancucut gabrug eta dua budak teh dirontok tuluy didengkek beheungna. Si Utun ti kenca, si Begu ti katuhu. Asep Onon korejat hudang tuluy nonjokan ka si Begu ku peureup katuhu, ka si Utun ku peureup kenca. Atuh si Utun jeung si Begu teh teu bari saeun minge ngalawan ngan bati roroesan leungeunna bae mertela ngembang boled kawas leungeun nu palid. Ayo sia dengkek bae sing tarik ulah dilesotkeun ji, cek Asep Onon. Ampun Sep, ampun. Si Begu jeung si Utun meh bareng. Si laing ulah minta ampun ka dewek kudu ka si Warji. Ampun dewek ji, ampun. Geus gara dilesotkeun. Aduh nyeri. Moal dilesotkeun masing nepi ka ngelel oge, cek si Warji. Aduh ampun euy, ieu dewek eungap geus lesotkeun euy. Dewek moal deui nguhak campelak ka si laing. Moal dilesotkeun mun si laing tajan ngaku mah. Saha nu ngantepel dewek di sawah? Saha dewek? Cek si Utun. Moal deui si laing. Ampun moal deui. Saha nu ngaharean munding nepi ka cenah ngamuk? Dewek, cek si Utun. Kurang ajar jahat sia talangas. Si Warji bari tuluy eta dua budak dibebetkeun kana taneuh. Geus euy geus, bisi paeh, cek Asep Onon. Sugan sakit oge geus mejeuna ngawarah umat talenges mah. Mitra kaum dangu singkat cerita. Si Utun jeung si Begu tuluy baralik bari ceurik ting aringhak.
Lah adena bae kapegat ku Asep. Eta umat jahat teh. Ti saha Asep uning aya abdi aya di dieu. Cek si Warji. Ti tadi ke dewek. Neangan si Laing. Turut ditanyakeun ka indung si Laing cenah nguseup di dieu. Tah sabab eta ganjang ku dewek disusul ka dieu. Tapi badang dewek datang ka dieu bat nenjol si Utun jeung si Bugu ngadodoho si Laing serta terus nyundrungkeun si Laing kana leuwih. Badang marehna rek lumpat ganjang ku dewek ditewak ger bae gelut. Leuh, cacakan mun Asep lain jago mah meureun cilaka. Nyatang tuh kana cilakana tuh. Mun sakit kaburu katulungan mah. Asep onon bari seuri. Kumaha si Adun? Geus mending? Mending. Nah si Laing taja nyaho. Si Adun nepi kanteuna euy. Cek Asep onon, atuh renjag bae Warji teh ngarenjag. Nepi kanteuna kumaha? Si Warji semu kaget. Apan geus hilang, geus maot malah tadi dikuburna oge. Inahilahi. Teu nyana nepi kanteuna. Nyaeta nu madak dewek manggihan si Laing oge lantaran aya perlu. Aya naon, Sep? Dewek teh perlu ditulungan ku si Laing. Men tadi pangangonkeun munding, sabab teu aya deui nu kaerong nu baris daek sarta beunang dipercaya lian ti si Laing sorangan. Nya mangga da abdi mah eueuh gawe. Syukur atuh. Isukan wanci meletek serangenge si Laing kudu geus mangencarkeun mundingnya. Ari buruhanana kumaha? Buruhanana mah kumaha bapak dewek wae. Jadi teh kitu teh Asep onon bari nilih kana papakean si Warji. Ji. Nah ari si Laing dibere baju ku dewek teh kadele dipake. Mitra mimiti nama si Warji tadaikeun ngajawab tina ngarasa era. Nah tekung sekatarima baju ti dewek teh ku si Laing. Puguh bae katampa mah. Tapi geus dipake tandon hutang. Hutang naon? Hutang beas. Kasaha? Kambu Ijam indung si Utun. Alah, nah nepi ka dieu nandonkeun baju atuh. Ari indung si Laing teh bisa balang siar. Puguh geus aya mingguna ngaringkuk bae di imah. Lantaran batuk, berorah balang siar. Nah atuh si Laing teh nyarita. Da di dewek oge aya ubar batuk mah. Meunang meuli ti apotek. Keun, engke sore dikirimkeun nya. Hayu euy, udang ka imah dewek sakedeung. Geura dewek boga kue aneh geura. Ali mah isin. Nah isin. Isin. Nah make nyebutkeun isin apaan si Laing teh geus jadi sobat dewek. Cek Asep onon mitra bari tuluy ngaleng ka si Warji ngajugjug ka balai desa. Mitra kaum dangu nunuju ngadawukeun mangga ngadongeng nu dipikadeudeuh dipikareus ku manggang salawasna urang teraskeun. Araya keneh mitra? Aya. Nuhun upami araya keneh mah. Kocapkeun waktu kahareupna. Wanci sariak layung di pilemburan ka cidamata ku asna. Tutuwuhan robah warna kuning umyang lir emas sinangling kahibaran ku cahya layung nu sumirat ti tebeh kulon. Tonggere tereang di sarada angin leutik ngahiliwir dang daunan peting arulang kawasan wagupayan. Dina kaayaan anu samodel kitu Ambu Warji ngalange we di lawang imahna. Panonna molotot tepuguh nu dipencerong. Seulina kawas nu torek taya di dengeanana. Sabab harita pikiran jeung ingetan Ambu Warji keur sabil. Rusras ka jaman baheula eling ka waktu bihari mangsa manehna keur aya dina jero kasenangan. Nah, ternyata teuing ku milik diri. Nepi ka kieu na Gusti. Padahal baheula mah waktu aya keneh Bapak Warji aing teh teu kurang hakaneun, teu kurang ngapakeun. Ari ayeuna aing nepi ka mindang nyorang ngongkrong. Mindang ngongkrong. Nah, di mana aing
Pibisaon menang hakanan keur anak aing dadeuh teuing warji. Kitu ceuk dina pikirna. Sabot Ambu Warji mikir kitu, jol tua kampung datang bari mawa gembolan. Oh punten mbok, ieu kula teh dipiwarang ku juragan lurah mikeun ieu beas jeung ubar batuk. Moal sanes keur embok Mas Apung. Ambu Warji bari rada ngahulang. Pira aku ku kula dibawa ka dieu ari lain keur embok mah. Nah asisin ari teuing juragan lurah teh make masihan beas jeung ubar batuk segala. Oh wala-wala mah tuh. Nah sanu mupulihkeun yen embok boga kasakit batuk. Ya meureun anak embok anu pupulih teh. Da tadi mah ka balai desa. Karah anak embok ka balai desa. Ambu Warji bari semu heran. Nah budak teh ngerakeun teuing. Bet kumaha niluntalan ka balai desa. Ulin bae meureun, ulin jeung Asep Onon. Kawan tu budak bagur anak embok mah. Buktina juragan lurah oge resepon. Mitra kaum dangu, Ambu Warji nu sakitu keur prihatina teh ngadak-ngadak hatina lezar. Bunga taya papadana, pedah anakna dipuji bager jeung dipikaresep ku juragan lurah. Lain bunga dumeh dibere beas. Kopta atuh tah rawatan eta beas tambok, ceuk tua kampung ka Ambu Warji. Jimpo mah, jimpona mah rek dibawa deui ku kulanya. Atur nuhun, nuhun. Ambu Warji bari ngeurihkeun beas kana boboko. Punten atuh mbok, kula rek mulang, ceuk tua kampung bari ngaleos. Batin cerik ceroti kasaha nitipkeun rasa sumalek pangasih hate sangkan tos sumorean du diri hungkul tuh duh diri wungkul tuh genap kumaha nadangan wuyuh kumaha yang ku kabimbang batin tekan tiririwit rasa teweleh tunggara. Wanci ngagayuh kaburitnakeun. Sariak layung, waas, tutuwuhan, robah warna koneng umyang, kahibaran ku cahyana nu sumira ti tebeh kulon. Tonggeret mah angger yang disarada hiliwir angin leutik, dangdaunan pating arulang. Telem waktu sareupna wanci teu nyesakeun panasna mata poe. Heuleut sawatara jongjongan ti saleosna tua kampung jol si Warji datang. Tuluy nyamperkeun ka indungna bari pok ngomong. Mak, bieu kuring mentas ti juragan lurah. Bet ngerakeun sia mah. Nah kumaha niluntalan ka juragan lurah iya. Ulah sakali-kali deui dalang isin. Rek naon berina oge sia ka balai desa. Kieu mak, kuring teh disaur ku juragan lurah. Anjeunna miwara ngangon munding, sabab pangangon anu ngaran si Adun teh hilang. Maot di dupak munding. Ih, atuh sia oge ulah daek bisi di dupak munding kawa si Adun engke. Meureun bae si Adun mah di Tenggar Soteh da mundingna di jailan ku si Utun. Jadi sia teh rek daeknya. Atuh puguh bae daek mah. Sabab sajabaning ti diburuhan beas teh kuring ku si Asep rek diajar nulis jeung maca deui. Paingan bieu teh tua kampung ngirim beas jeung ubar ka dieu. Piwarang juragan lurah cenah. Taksiran mah meureun sia nu mangmentakeun nya. Piraku kuring kumaha dipun tapenta tuh mak. Demi Allah teuing kajian beteung kukuruwukan oge tibatan wani pun tapenta mah. Ceuk si Warji bari mencerong ka indungna. Eta mah meureun kahideungan Asep Onon bae mak. Hanya syukur atuh ari lain sia mah nu boga alpukah menta. Tembal indungna dibangun ku rasa reueus anu kacida. Kumaha yang ku kabimbang batin tekan tiririwit rasa teweleh tunggara.
Mitra kaum dangu, isukna wanci hanet moyan panon poe moncorong di tebeh wetan cahyana sumebar nyangan buana panca tengah di palebadinya. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtungdang daunan peting carelak katojok ku panon poe. Katumbiri ka tembong wetanan lembur warnana rupa-rupa milu mapaesan kaayaan alam lembur dina mangsa harita. Hujan geus raat ti wanci balebat. Anak hayam raricit nguyupan cai nu nyalangkrung di pakarangan. Teu malire ka indungna nu keur diudag-udag ku hayam jalu. Kakeakan kakaleprekan terus lumpat ka pipir imah. Tidinya mah teu kadengenan naon deui indung hayam ditumpakan. Dina kaayaan kitu mangsa wanci meletekna sarangenge. Si Warji geus aya di sawah ngagiringkeun munding 2 rakit. Sanajan manehna ngarasa tiris tina tacan tuman apruk-aprukan di sawah wanci isuk-isuk, tapi ari dina hatena mah geus ngarasa bagja lain di kieuna. Bagja dumeh geus jadi sobat Asep Onon nu asalna pohara nyatruna ka manehna. Bagja dumeh geus bisa makayakeun indung kuburuhan ngangon. Jabati kitu bagja dumeh rek diajar nulis jeung maca. Barang datang kana kotakan nu kandel jukutna tur ngemploh. Tur mundingna dikencarkeun sina nyaratuan. Ari manehna tuluy mancal kana tonggong munding ngadon moyan bari haleuangan. Sanggeus kira-kira wanci mancaran, mundingna kabeh tuluy digiringkeun kanu ieuh. Sina ngaub, ari si Warji tambah nganggur tepuguh tuluy manehna ngalataneuh liket rek dijeunceng calengan dirupakeun munding keur depah. Parak-parakanana barang dijieun tina ngaluluhna nepi ka ngabanguna mumundingan nya teu wudu rada gancang. Kusiwal-kusiwalna teh kawas nu geus paham kana karajinan taneuh bae. Sanggeus anggeus nyeunceng celengan mumundingan nu keur depa, tuluy nyeunceng celengan mumundingan nu keur nangtung. Kitu we gawena nepi ka anggeus 2-3 ceng celengan. Kusabab katungkuluku jijieunan teu kanyahoan deui panon poe geus aya di kulon. Si Warji tuluy balik bari tumpak munding, leungeunna ranggem ku mumundingan taneuh liket teh. Mitra kaum dangu satia, singkatna waktu wanci ngagayuh kaburitnakeun. Teleum waktu sareupna wanci teu nyesakeun panasna mata poe. Kira-kira bada magrib sanggeus si Warji dadaharan leos semehna indit ka balai desa. Rek menta diajar nulis jeung maca ka Asep Onon. Harita Asep Onon kasampak keur maca buku di tepas hareup di payunan ku Juragan Lurah. Barang Asep Onon awas ka si Warji datang reg eureun macana bari pok nyarita. Tah, murid teh geus datang, ka dieu unggah Ji. Mangga, cek si Warji bari cat unggah ka tepas, gek diuk dia. Dek diuk pahareup-hareup teuing sabaraha lila duanana ngawarangkong teh nu jelas mah harita teh indung peuting geus lila turun ngarungkup unggal suhunan nyebar nyaliara dina runggunukna kakayon nu ngurung lembur. Poek bae saparat-parat tetenjoan teh ukur lantera atawa cempor hiji 2 nu ngencelang ka kelicisan di sawatara tepas. Pangeus lembur liwat isa teh geus kabeh ngarampih ngalarem atawa bawa keur pada ngahep-hep dinggonna sebangan. Kirang kitu kadenge keneh sadanu keur ngaji mah ngalaong halon ti hiji imah. Barudak nu tadi haneuteun raung ngadaji di bale geus buriak marulang. Tuh katenjo keneh gubar gebor oborna baralak hurung ngagalebur muru tungtung lembur belah kaler.
Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios.